Subre. Aduh, naon itu deh kak euy. Milik ieu mah edan. Hewan langka ieu mah yeuh. Mahal nu kieu teh euy kulit jeung tanduk mah teh edan. Aduh, jangan sampai kabur ieu mah euy. Aduh, edan ieu milik ieu mah. Udah wek dikeceng sada dia. Mana dia mah? Ada bening anjing. Anjing lek. Deka di bedil mah nyaah tapi nah lompat di bagong teh. Lah hirupna ieu mah euy, alus mah leuwih mahal hargana. Kudu make tali ieu mah ngaranna euy. Nyaah paeh mah bagong. Sugan beunang ku dewek tah. Mudah-mudahan. Hup. Beunang ku aing si aing lompat ka mana euy. Bagong aduh anjing. Goblok. Badak tanagana euy. Bagong kabur ka belah dieu euy. Si aku dewek beri sia. Kena mau jauh sih nges katemak mah. Ay. Pedil deui kagok dewek lah. Bagong kabur euy, kebruk ngelok. Cek beja mah euy belum siki kanyutna nu kieu teh girinyi bari jeung obat kuat. Ku dewek lompat ka mana. Sia, modar. Aduh ngan paeh tapi euy. Tapi kemae lah. Urang ala kulit jeung tanukna we lah. Lumayan ya. Bagong lamun di ala hirup ieu. Perlu dibersih meureun sisitna deh kah. Dikayana paeh kieu mah euy. Bagong badag ieu sabaraha kilo euy. Nah, sisit ku dewek ayeuna mah. Jang bahan jaket nu kitu teh. Bagong liat kulitna oge euy. Bagong. Daging angkat peureum kieu euy duh. Anak teu tanukna ayeuna mah euy. Teuas bagong. Udah rek beunang sih. Berat bagong kulitna ge. Suju. Anjing suju. Bagong berat. Sabar mah euy. Nyaah dagingna deh kah. An bingung mawana da kudu kana kol dogong pan. Malah antep. Sugan aya nu liwat lah. Dewek menang tanuk jeung kulit cukup suju kudu kacai heula suju euy kuku mah malanyir ya getih na leungeun kat modal kieu pan bari urang bari mani heula di dieu lah dicurug kenahan pan tiis seger urang santai heula di dieu ya dicurug suju dicurug Cikaso aduh mantap ya. Tinggal dicaina kan gitu indah euy rileks ieu mah euy anjing barudak ulin ka dieu euy masak kenah komo deui lamun camping jeung hari mah mana teu gayot pitah bonteng duluan abong suju turun kan bari sakalian ngamanian maneh teh tinggi roting teu itu deh bisa ngojai paurna mah euy sisi heula we ka dilah. Ayo atuh buru suju turun berangan teuing sih teh. Buru mandi. Dingin euy suju. Aduh. Ya galaunan di sini cek cirosa. Punten bilih aya nu kadepak kaganggu punten galaunan aduh asa gulo adim suju tong ka jero suju hai balik deui jero ieu mah suju tong ka belah tengah goblok balik deui hayu buru deui terus ngojay pan sia mah suju teh cireug kieu baras sih celana dewek Astagfirullahaladzim, morbag suju hayu urang kabur buru. Aku morbag anjing teh. Untung dewek kaburu lompat, ngelok. Teu beunang ketemak dewek suju. Hayu buru. Hayu buru suju lompat sing gancang ka belah dieu jalanna. Dia. Aduh, bagong. Allah morbag ujug-ujug dewek keteu nempo di goblokna teh. Aduh, dekah.
Jauh kene di Kang Usman oge ting kudu ka mana di jalanna. Kudu muka Google Map heula ieu mah. Mal balik ya. Tempo lah suju. Kala. Agung jauh kene. Aya jalan panakulan nama itu. Kan kudu balik di Kacurug euy suju ieu mah. Duh Dekah. Salah jalan sia urang ieu. Aduh Dekah. Maafna ge teu kabuka kabeh di euy jaringanna H+. Duh, Agung teh. Kumaha tuh? Di carana suju euy mah. Kudu dilawan ieu mah euy. Bedil gablek dewek oge. Keulaanan dewek kudu modar mah. Ajan tinggal lawan heula jeung dewek mah. Wah. Kalah milihan lah bedil lah suju ya. Nu mana ieu? Ah, nu ieu bauna teh. Ah, siap dewek. Kemon ah. Siap suju. Ready ah. Bagus. Anjing. Hai suju buru. Aduh, kudu ganti bedil deui mah. Agung, goreng batuk nu bedil suju euy. Bagung, tong lewat hampir. Sia. Bangsat. Kena itu suju. Geus molodar suju euy. Bagung katika ratu jantung dewek suju. Astagfirullahaladzim. Buru ah lompat ya. Pas lalaunan misi labuh. Aduh, astagfirullahaladzim cek deweknya naon teuing. Buru. Cia. Hiya. Hawas. Pas dicek nu jero misi labuh. Hiya. Aduh. Geus teu ngurang cenah teh suju euy. Santai lah aduh. Agung. Astagfirullahaladzim. Aduh, mana geus magrib deui Dekah. Poek di jalanna oge. Kajeng suju ah. Si nabrak tatangkalan sia. Naon itu euy hurung suju. Hampu non itu teh Dekah. Ayo bro ah. Nu ngobor simeut kitu Dekah. Wah, awewe geuning eta mah. Jarah suju cikeuna teh. Coba orang tanya heula ah suju. Tungguan manehnya. Magrib aya awewe dimakan dek kari riwalen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten teh ngiring tumaros kenal sareng Wa Usman teu anu purah nyareatan sareng nyieun obat herbal kitu. Terang atuh Wa Usman anu purah nyareatan mah paling 2 km ti dieu. Bade ngadamel lanong naon Kang ka Wa Usman wengi-wengi kieu. Kade Kang jalan kapal dinya mah kedah hati-hati sok seueur begal di jalanna. Abdi ge kamari mah ti Wa Usman teh ngadamel sareat katarumpangan tapi saentos ti Wa Usman teh teu aya perubahan caroge teh. Meureunnan ah sanes ubareun Wa Usman we eta mah kedah ka dokter. Abdi mah panjalmi teu gaduh teh pan Kang. Jadi saaya-aya we ku obat warung Kang abdi mah. Emang salaki maotna kunaon di ceuk? Ari ceuk dokter mah Kang beunang ku Covid ku corona teh geuning. Da manehna teh saacan maotna teh batuk-batuk wae, ngaluarkeun darah, batuk darah kitu tah Kang. Aduh. Tanda-tanda nama sarua jeung nu di alamanku dewek ayeuna euy. Lain 2 poe sameme salaki maot bi, aya nyeri-beuteungan kitu teu euy. Sugan mancer kitu nyeri beuteung jarak 2 poe. Ah henteu asana teh Kang, lamun muriangan mah heueuh. Lain ai salaki eueuh dahar kumaha? Eceuk mah saprak salaki ningalkeun 2 poe we puasa teu dahar. Da naon atuh teu aya dahareuna ge, puasa we. Eta sugan Pak RT na kumaha? Pan imah eceuk mah jauh ka mana-mana. Bogaheun meureun nganterkeunana. Pan salaki ku Covid, sarieuna nular meureun. Pan loba sasatoan bi, model kelenci, piraku teu bisa moro. Lamun teu bisa mah kenai kudu diajarkeun ngala kelencina, kumaha rek moal? Ari teu ngarepotkeun mah. Ah, henteu ceuk. Hayu buru. Tapi ulah menta kuliah nu macem-macem nya. Komo menta nu leuwih mah, kajian kalaparan aing mah. Moal atuh. Hayu ah. Sapanjang tadi ngobrol teh, teu acan terang nami Kang. Saha namina Kang? Ah, sebut we si Morgan kanggo Oceu malah. Ari nami Oceu saha atuh? Munaroh Kang, cuman panggilan mah Mumun. Oh, Ceu Mumun. Sanes tos gaduh putra can, Ceu? Teu acan. Oh, teu acan. Emang sabaraha lami rumah tangga sareng almarhum? Nembe 2 bulan Kang, katiluna ieu teh. Aduh, jatohan ieu mah euy, Dekah.
gelis da dasar nama cenah teh. Rewok teh ayeuna can di manian. Oh atunya sakedap merenya. Nya sing sabar we nya ce. Mudah-mudahan amal ibadahna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ari Kang Homen terus nikah teu acan. Nyata teu acan abdi mah ce. Teu acan aya nu cocok nya ta. Teu acan aya nu srek sareng hate ieu teh. Piraku deui asa teu percanteun eceu mah sakitu gagah sareng gantengna. Sok ngaledek secara tidak langsung ece mah. Gagah jeung ganteng ti mana ce. Sakieu ayana abi mah da. Kamu we ulah eceu nya. Ai kamu teh aslinya orang mana tuh? Aku mah asli orang Cicariu, Kang. Ih atuh Cicariu mah tahu aku ge, daya saudara di dinya teh Mang Koang kamu kenal enggak? Ih, atuh kenal sama Mang Koang mah. Emang kenal sama Mang Koang? Kela. Ai ayah kamu siapa? Kalau ayah aku namanya Man di jaket kulit. Mun nami ibu Aminah di jaket kalep. Oh berarti anaknya Mumun Dejas Hujan. Bercanda ketang. Sia mah heureuy garing. Kela Neng, pelan-pelan jalannya. Tuh, kelihatan nggak ada kelinci tuh. Tah, ngedeketin ke Neng. Kayak ku orang ajarkeun lah nya cara ngalana. Aduh lompat ke bal itu nih. Kela orang tema kela ku aa. Eno jeung sementara we nya, yang makan berdua ayeuna nya. Mana di tembak. Tuh bisi keburu ngajauhan tembak atuh Dapet kayaknya Neng. Hebat si Aa. Sekali tembak langsung dapet. Nuhun ya Aa mah kieu oge juara berburu tingkat RT Neng. Pantesan atuh nemikeun sakaligus tepat sasaran tiasaan si Aa. Cuman ieu nyopotkeun kulitna kumaha nya dikulub gitu, dileog, Nya pan ku adi pasian terang trikna ayeuna sok cenah kelak leuncina. Cepengan ku Neng angkatnya. Curugna lebetkeun kana boolna. Bool kelencina tak kitu. Betot ka handapkeun. Sing tarik atuh. Terus beunangan kuning tuh. Tiasa pan Neng ge babarinya. Nya segampil hati aja tuh cinta ke Neng. Bohong ketang bercanda. Si Aa tiasa wae ngagombal wae. Hayu Aa, urang asakan di bumi kelencina. Nya hayu. Lamun serius aku mah Neng. Tapi isin among ka bumi Neng mah bila aya sasahangkeun. Aya di bumi emangna? Pan tadi ge tos diwartosan, Neng mah sorangan, teu aya sasaha di rumahna. Tapi teu enak oge Neng among di bumi duduaan mah. Paur ke majarkeun tatanggi teh model kumaha cenah. Jeung paur kelepasan jurig di AOG. Teu kaopan pan AOG sabenerna mah. Astagfirullahaladzim. Dewek kunaon menang bangus kieu. Dekah. Neng mah yakin lah Aa mah jalmi bager. Mau mungkin culudur gitu, baik-baik lah. Iya mudah-mudahan sih. Tapi age culudur sih sebenarnya mah. Ngan dulu sama kecantikan kamu nih. Astagfirullahaladzim. Kunaon aing makin ngacanding ge omong-omongan. Jadi serius Neng mah. Atos sampai dieu we lah jajapna. Deka tuh jadi sieuneun we. Bagung teh. Awas aya anu Astagfirullahaladzim mah. Wajib jadi. Sia. Udah we. Bangsat. Awas hiji deui Astagfirullahaladzim. Goblok sih kunaon. Anjing ajak teh bangsat. Modar sih. Aduh Neng reuas aduh. Untung we aboga bediah. Eta pananganna teu nanaon Henteu tenang we, amang geus biasa bertarung jeung ajag mah lah. Gak usah khawatir, tenang. Duh, jigana ngame daging kelinci ieu Neng, hampura tadinya heureunya berlebihan. Pan ama jalmina tukang heureuy. Hapunten we nya. Pan efek can bobo bawang teh teh. Ngiring bobong kini bumi gae teu? Moal tiasa isin ku tatangga, manda urang teh karak kenal. Wios lah ama bobo di dapurna oge. Atawa ditepas gitu Neng, ama jang istirahat tungkul sakedap da. Kumaha, gae teu? Punten pisan kumaha atuh da sanes bedegong abdi tekan mana janda isin ku tatanggi bilih aya nu ningalieun engkin teh aya nu bobonya di luar dina tepas. Bagung awewe teh mun rapik ieu mah. Pan ama melang ka Neng ninggalkeun Neng sorangan mah. Paur bisa aya ajak deui engke ujug-ujug ke bumi kumaha coba Neng teh aya ama. Pan aja di melang.
Kenae kajen ku di jagaan di luar, di rondaan lah kanggo wengi ayeuna mah demi Eneng apa sih yang enggak. Punten, punten deui. Kumaha atuh? Isin abi mah ku tatanggi bisi aya anu lewat, engkin teh mikirna macem-macem, aya anu bobo mana lalaki deui. Nyeta mantakan mending dilebet oge bobona, ame teu katinggal ku sasahapan. Atuh carioskeun saudara kitu, da moal naon ieu Lin? Si ama bisa wae. Hatur nuhun ya kelencina. Punten pisan ya teu tiasa ngendong di dieu. Isin abi mah ku tatangga, engkin deui we nya Oh punten nya sawios pisan. atuh ai kitu mah. Kapan-kapan gawe teu ka Dede Ameng ha? Oh mangga bade ameng mah. Cuman engkin mah siang-siang ka dieuna ameh enakeun ngobrolna ku tatanggi ge panannya katingalina ari siang mah kitu moal picurigaeun batur. Neng kalebet Oh heula nya atuh ai kitu mah nya. Pamit heula. Kin lah nyimpang deui nya euih ti Mbak Usman. Bobo nya istirahat. Hayu nya Kin heula maksudna teh hayu kalebet sanes Neng. Bagong teh ripuh sapaparat jalan ngobrol. Calana kat ngadadak sereg kieu. Teu kasalurkeun deh. Dikumahakeun ieu teh. Di akalan kieu euy. Masugan Sugan bibitnya bagus. Aduh, dekah ka mana atuh ieu nyalurkeun. Aduh, imajinasi kat geus liar kieu. Seueuli teh. Suju. Duh, aya si Suju awewena. Piraku deui dekah. Seueul Suju euy, duh si kieu. Bagong eta euning makam salakin. Maaf ya amahum. Ayo moga tenang di alam sana kawan. Kemon Suju Ya. Biarkan saja ku coba untuk menenangkan dirimu. Kamu dapat enak, aku dapat pucat. Au. Kena iker bahagia kieu mah teh Suju. Jadi butong ge kawat eueuh pan kerja terus cinta mah. Alah, dekah mudah-mudahan dicager ya. Di butong ge pampalerkeun. Aduh. Kamana itu orang teh jalan teh Suju. Apa rel euy? Rel kereta yuk. Di caraan. Itu mah garung Suju. Aku jatuh cinta. Sungguh-sungguh cinta. Oh Kak Cik naon tadi teh? Cek Mumun. Mantap. Belum bangun teh euy. Tenang saja Cek Mumun ya. Nanti ku darai dengan senang hati sayang. Mantap. Aduh, geus teu kuat aya. Yang gerap poe isukan. Nyimpang deui ka imahna euy. Ngalah sugan. Sugan teu ngabagal deui kitu ge. Suju Kemon Subre.